Sampurasun. Utamina para kawula muda, mugi aranjeun ginurunan berkah sareng rahmati Gusti anu Maha Suci. Dinten ieu sim abdi khusus sejangga bagi barokah kanggo kawula muda di mana we ayana. Aya pangadika Gusti anu ditulis dina hiji Samuel, pasalna anu katilu ayat nu kahiji disebutkeun di dinya kalarasan dina bahasa Indonesia. Dan Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Nah, dugi kadinya kumargi upami urang aos saterasna zaman harita teu acan aya titinggalan langki pisan, penglihatan-penglihatan lampi katampi. Tah parogi sadaya kieu. Hiji Samuel pasalna anu katilu ieu nyarioskeun patali sareng Samuel disaur ku Gusti janten pelayan Gusti, janten bade ka Gusti. Kumargi saparantos anjeunna lami aya di dinya disangakeun ku ibuna, ku ibu Hana kanggo janten kumaha Gusti saurna kitu. Nah, Samuel dina hiji Samuel pasal 3 ieu teh disaur ku Gusti duikeun ka 3 kali. 3 kali tapi teu terang lajeng diwartosan ku Imam Eli anu ka-4 kalina nami anjeunna gunem catur sareng Gusti. Gusti ngadugikeun rarancang-rarancangna ka payun Samuel bade janten kumaha, Samuel bade janten naon nu bakal katampi ku kulawarga Imam Eli sareng sajabina. Ieu patali sareng panyaur Gusti kanggo Samuel. Tah. Aya hiji pangajaran anu sederhana. Utamina kanggo urang anu masih kene aranom. Kahiji, meungpeung aya kasempatan. Ieu tema abdinya, judulna ge memang meungpeung aya kasempatan. Meungpeung aya kasempatan, baktikeun diri ka Gusti ku ngalakukeun kahadean anu basajan heula. Contona kieu. Kahadean naon anu gampang pisan dilakukeun ku urang generasi muda. Ieu tah baham urang. Tampolana anak-anak muda ya, suka banget ngomong yang eta teh kancing coplok cenah tanya. Gampil pisan di mana-mana di lingkungan aduh ningal aya burang kalih. Duh, meni gampil pisan kancing coplok kitu tah. Jeung ditimpa ku saresna oge sami tah ayeuna mah generasi muda anu percanten ka Gusti Yesus. Cobi bahasana di Ropea. Meungpeung aya kasempatan baktikeun diri ulah nyebatkeun kieu. Da bibir abdi wungkul, hatena mah henteu saur Gusti Yesus anu kaluar tina lambe, kaluar tina bibir urang eta kaluarna batin. Jadi kedah ngalir sami anu kaluar sareng anu aya di lebet. Pangajaran kadua. Pangajaran teh kieu, meungpeung aya kasempatan nya jadikan dirimu, jantenkeun diri aranjeun kreatif supados naon? Hasilna produktif. Nya kedah rancage, kedah aktivitas generasi muda mah ulah ku uleun kadeta. Zaman kiwari carekna di bumi teh ngahekok we di kamar, HP deui, piring deui, lebet deui kadinya, ngagoler deui, teu aya kreatifna. Cobi ngotek trak taros ka Gusti, pasti ada sesuatu anu tiasa dipidamel ku urang salaku generasi muda. Anu katilu, aya kasempatan pacuan, sanes pacuan kuda, mat ulah nolak panyaur Gusti. Sanes hartosna kedah janten bade ka Gusti teh upami di gereja janten pendeta, janten gembala sidang, sanes eta maksudna. Upami anjeun guru anu ajrih ka Gusti, upami anjeun jadi dokter anu ajrih ka Gusti, upami anjeun jadi insinyur bangunan anu ajrih ka Gusti, upami anjeun jadi naon wae oge janten jalmi anu ajrih ka Gusti. Eta pamaksadanana. Memang aya jalmi-jalmi anu disaur khusus ku Gusti, tapi urang sadaya salarosna disaur ku Gusti jadi bade ka Gusti dina widang urang masing-masing. Sakedeui deui kanggo urang sadaya utamina generasi muda. Hayu jantenkeun diri urang, meungpeung aya kasempatan, baktikeun diri urang, wios janten bade naon kumaha Gusti kersana. Ulah urang maksakeun, bilih sapertos naon, upami urang maksa engke janten kabur ka ditu sapertos Yunus, lalampahanana janten katunda lami pisan. Hayu, sangakeun diri aranjeun meungpeung aya kasempatan. Wios Gusti barang damel dina kahirupan aranjeun, wios Roh Suci anu nungtun aranjeun, baktikeun diri meungpeung aya kasempatan. Sim abdi sedang ngajoa kanggo aranjeun sadaya utamina para kawula muda. Nun Gusti Pangeran anu dibakti lebet asmana Gusti Yesus jisim abdi khusus ngadoakeun kanggo para kawula muda di mana we aranjeunna aya. Berkahan aranjeunna ku Gusti dina mangsa ayeuna, milih mayunan-mayunan pilihan hirup anu susah. Gusti berkahan aranjeunna
Sabios aranjeunna janten guru anu ajrih ka Gusti, anu hormat ka Gusti, anu hirup minuhan papakon-papakon Gusti. Jantenkeun aranjeunna jami-jami anu janten kepanjangan tangan Gusti, panyambung ilat Gusti. Jantenkeun aranjeunna jami-jami anu kamasur kumargi aranjeunna ajrih ka Gusti. Jantenkeun para pelayan Gusti dina widangna aranjeunna masing-masing. Hatur sewu nuhun Gusti Pangeran. Abdi ngucap syukur, ngadua di lebat asmana Gusti Yesus. Amin.